Kata untuk mengurangkan kian. Kang Darso. Ya lah sabar. Kang Darso. Kang Darso. Jeung pasangan putih itu. Ngobrol kieu atuh. Mangke cucu, mangke. Aduh, cucu deui. Tok 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 sorapan to diketok. Tok 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 sorapan to diketok. Diri muyung pikir bingung gering nangtung ngalang layung nu di dagoan si mimin torojol cucu deui. Tok 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 sorapan to diketok. Tok 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 sorapan to diketok. Kalabakan kaedanan teu puguh larasaan nu diharepkeun si mimin torojol cucu deui. Ngarek sare miharep mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu. Ngarek sare miharep mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu. Tok 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 sorapan to diketok. Tok 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 pantok hate diketok. Daripada jadi jangan nutungtungna matak arah geus kapalang nasib sial. Ya sudah cucu saja. Cuk. Aya naon atuh meuni bolak-balik kos licinan we. Cing, aya naon cing? Cuk, aya naon? Kang Darso. Tong bosen nya. Moal. Maksa cucu ka dieu teh sanesna naon. Aya 5 masalah. Didugikeun. Kahiji emut wae. Kadua kaimpenkeun wae. Katilu hoyong tepang wae. Atuh kaopatna aya teh kadua leutik. Anu terakhir kalima eta manusia. Urang ge pada ngantos kan. Tok 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 sorapan to diketok. Tok 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 sorapan to diketok. Diri muyung pikir bingung gering nangtung ngalang layung nu di dagoan si mimin torojol cucu deui. Tok 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 sorapan to diketok. Tok 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 sorapan to diketok. Kalabakan kaedanan teu puguh rarasaan nu diharepkeun si mimin torojol cucu deui. Ngarek sare miharep mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu. Ngarek sare miharep mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu. Tok 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 sorapan to diketok. Tok 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 pantok hate diketok. Daripada jadi jangan nuntung-tungna matak arang geus kapalang nasib sial. Ya sudah cucu saja. Ngarek sare miharep mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu. Ngarek sare miharep mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu. Ngarek sare miharep mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani ke ini trek kanjang ka imah mimin di tengah jalan
teu geulis tong melis Seblek, goreng pules montong judes seblek, montong make musa mesem sawios, kuring moal reka sengsrem sawios mun teu kasep tunggu masep hoya goreng patut tong baketut hoya montong make umat imut kuring moal reka pincut tengan kepuning ai nah kitu nyarios teh kirang merdu memang nabi dua nah atuh bongan saha geus ngaroyokan ti heula sanes moyokan akang mah urang mutan monyong lamun teu geulis ulah osok garu melis da abdi oge ka akang ukur ngemutan lamun teu kasep ulah osok garu masep umah sami mawon naonana saur akang nyai awon komo akang saur nyai akang awon terus tunjun yu atuh urang kaenggon ih meni jorse hayu atuh anjir menit tanggap euy uluh nu paciweu mun sakali-kali atuh kuciwe cek darso digoreng katsu komo nyai dikasih rumah dangukeun ye mun teu geulis tong melis seblek goreng pules montong judes seblek montong make musa mesem yes kuring moal reka sengsrem wios da pajak kene sarua kuring mun teu kasep tunggu masep leh goreng patut tong baketut lehe montong make umat imut kuring moal reka pincut nyamanin sareng mundi oh my god ai nah kitu nyarios teh kirang merdu emang lagi dua nah atuh bongan saha bet ngaroyokan ti heula sorry deh sorry sanes moyokan akang mah ukur ngemutan lamun teu geulis ulah osok garu meuli you understand da abdi oge ka akang ukur ngemutan lamun teu kasep ulah osok garu masep mun kitu mah sami mawon naonana saur akang nyai awon mau jadinya saur nyai akang awon yu atuh urang leleson Kang Darso Darsona meni Darso anjir
cita-cita bebarengan hayu urang asa uyunan keur ngawangun rumah tangga bahagia bebarengan hayu urang sauyunan rumah tangga lain pikeun kaulinan tapi perlu pangorbanan duh panutan anjeun ulah salah sangka tukang lain rek jalin kana pasini kang tetep satia kang sanggem ngantosan kapan urang keur ngahontak cita-cita bebarengan hayu urang sauyunan keur ngawangun rumah tangga bahagia bebarengan hayu urang sauyunan rumah tangga lain pikeun kaulinan tapi perlu pangorbanan rumah tangga lain pikeun kaulinan tapi perlu pangorbanan ngapak megang umbar harapan anteng ocot nalamunan ngolebat anjeun kabayang ngahudang carita lawan geget nyacapkeun ka asih sini simben saksi ombak nyari blokan di basisir karang hawu duka di mana anjeun ayeuna di mana lawas kurang tepat-tepat hati tetep mika malah kedah kamana bingung sejak milarina mundi pareng kenapa amprok
di piboga salamina. Janji urang di basisir karang hawu, baheut mengkeut mani gegeut. Lire ibarat gesik laut podasnya cas, akhirna duka kumaha. Ngapak megang umbar harapan, anteng ocon nalamunan, ngolebat anjeun kabayang, ngahudang carita lawas, geget nyacapkeun ka asih, silih simbeu buka dedet, saksi ombak nyare blokan, di basisir karang hawu. Duka di mana anjeun ayeuna di mana, lawas urang tepat-tepang, hate tetep mika melah, kedah kamana bingung sejak milahina, mun diparengkeun apa amplop di piboga salamina. Janji urang di basisir karang hawu, baheut mengkeut mani gegeut. Lire ibarat gesik laut podasnya cas, akhirna duka kumaha. Di suku Gunung Manglayang, di lebah pisan kudunan, aya asih nu pasini nu mawa ranggeuy ka dedet, hanapeun tangka tiara nya di dinya ligarna kembang katresna, dua hate nu geus masket pinuh mika hemat, ngukur asikna adina gambaran undah katresna, mapai-mapai kabagyaan, ngahontak tangkal harapan, tiara anu harita saksi jadi napas ini, geus lawas tara diteang moal teuing ngarang-ngarang.
loba pisan kudunan aya asih nu pasini nu mawa ranggeuy ka deudeuh hanapeun tangkal kiara nya di dinya ligarna kembang katresna dua hate nu geus masket pinuh mika hemat ngukur asihna akhina gambaran endah katresna mapai kabahagiaan ngahonta tangkal harapan tiara anu harita saksi jadi napas ini geus lawas tara diteang buat teuing ngarang-rangan hanapeun tangkal kiara nya di dinya ligarna kembang katresna dua hate nu geus masket pinuh mika hemat kasaha atuh kasaha kuring kudu cumarita ngadakeun rasa kacinta nu nyongkapna dada kamana atuh kamana nyimpaikeun rasa katresna geus lawat hirup nyorangan lalagasa kasaha atuh kasaha namplokeun kasono kasaha atuh kasaha ngaitkeun ka asih kasaha atuh kasaha nyiramkeun ka heman kasaha atuh kasaha ulah ngan ukur lamunan kacita meureun endahna lamun kahayang kadongkang kacita pisan bagjana lamun harepan laksana kamana atuh kamana nyimpaikeun rasa katresna geus lawat hirup nyorangan lalagasa kasaha atuh kasaha namplokeun kasono
amplop